Sampurasun kanggo kawargi-wargi di mana wae ayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Napakuran menekungna ka Gusti Nu Maha Agung di alam kanyataan. Ningal urang kanu kosong, menekung urang kanu suwung, kosong lain eueuh, suwung lain teu aya. Burung herang nu ngagarenclang minuhan di alam jagat raya anu nyata. Aya anu tos ngajadi, aya anu bakal ngajadi. Kakawasaan Jatna Nu Maha Suci nu can ngagaduhan asma, nu hurung herang nu ngagarenclang, nu ngahirupan sagala nu jararadi, anu ngauban ka sagala anu aya, salaku bakalna jeung bibitna anu bakal gumelar di alam kanyataan. Ari anu tos ngajadi, anu tos gaduh pilihan jeung milih mending ngajadi saksi tibatan tadi urang ngumbara jeung ngalalakon dina alam kanyataan. Urang sabdaning rasa antara rasa nu muara sajroning jiwa, antara rasa nu ngaliputan di alam jagat raya disamungkeun ku urang. Aya kalam tanpa tulisan, aya bacaan tanpa huruf, maparinan panggeuing jeung pangeling-eling, pikeun nguatan kana patekadan anu kudu kungkuh pengkuh ngajalankeun dina kecap rehing widi parahia. Bade kusaha deui dimumule jeung ditanya